Wujud kidang bakhong khalafatul hawadisi. Bismillah ngawisi mabdi bahagia di asogiri. Alhamdulillah ngahiji ku berkah sholawat Nabi. Pondok asogiri tempat belajar sareng sholawat. Dimulai pihak aparat sampai ke masyarakat. Para ajengan jeung santri kumpul sadayana jalmi di kota kampung ngahiji daratang ka asogiri. Khususna malam Salasa rutina nutos biasa ngarebu luar biasa fadolati Allah kawasa ngaguruh maca sholawat sabab hayangna syafaat di akhir poe kiamat. Hayang bagaya selamat langsung dipimpin syekhuna mama ajengan imamna nu mulya akhlak adabna sopan santun bahasana. Oge sareng mama anom nu ngawuruk siang malam berjamaah tara padam sanajan seulam sareng dina mingguana darongkap di mana-mana khusus ka kaum bapana ngaraos johar tauhidna ngajelaskeun pateka dan sifat Allah kewajiban sareng bab peribadahan patul mu'in martelakan dina reboan gesami ngaraos khusus ka istri supaya sadaya istri ngabaktina ka salaki. Ilmu mamatos kamasyur ka kota ka lembur-lembur janten ilmuna tabahur ku berkah turunan luhur sakur nu dicarioskeun komo anu diaoskeun janten bisa dipastikeun ka jalan pisalamekeun. Mama teh tara milampahkan haram anu gaplah tara nabrakan salah komo dina kitab sunnah adu poharana mama barahana kasasama kaya miskin tetap sama tepandang bulu jeung nama. Akhlak mama nu tawadu komo kana guru-guru mugia urang bisa niru ku berkahna para guru. Mama seringan
sehat ka santri sareng masyarakat ka ibu rama teh toat supados ningkat derajat mun santri uwi ka bumi payunkeun salam ka umi nembe karakana abi eta amanat ka santri mugaya urang arahiji ku berkahna para wali sareng sholawat ka nabi di pesantren Asogiri sareng diangkat muridna ku mama sareng wagina nu masyhur dina ilmuna nu apik dina amalna amin 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 mujibas sailin amin 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 amin